Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, sawatara informasi anu parantos ditatarkeun ku rengrengan ais pangampih warta Darupalah TV. Sejadi dadarkeun dina dinten ieu, edisi Sabtu, kaping 22 Januari 2022. Pamirsa, sim kuring pun Hilman Juliawan sejang ngadadarkeun iber salengkepna. Ngarah-rah Poe Basa Indung Internasional tahun 2022. Ganti tahun elar 2020 hiji teka rasa geus rek anjog deui ka bulan Februari. Ilaharna anu sok kaimpleng utamana keur urang Sunda anu titen kana budayana. Nyaeta Poe Basa Indung Internasional anu ditetepkeun ku UNESCO unggal tanggal 20 hiji Februari. Ieu kagiatan ngarah-rah PBI tahun 2022 teh anu kadua kalina keur sing rancage. Wangun kagiatanana moal pati beda jeung tahun kamari. Angger make padika rukun gawe antar lembaga, organisasi, jeung komunitas. Aya 4 rupa kegiatan anu bakal digelar dina ngarah-rah PBI tahun 2022 ayeuna. Kahiji, Sawalamaya Basa jeung Sastra Nusantara. Kadua, Gerakan Kampanye Basa Indung. Katilu, Rupa-rupa Pasanggiri. Jeung kaopat, puncak acara tanggal 21 Februari, selebrasi Basa Indung anu bakal ditayangkeun live streaming. Salian teh eta, sing rancage oge ngahiap-hiap ka lembaga, organisasi, jeung komunitas sejenna anu boga niat hayang milu aub ngarah-rah PBI kalawan bebarengan. Wangun kagiatanana mah bisa naon wae kari engke dibadamikeun, disaluyukeun jeung rarancang anu geus aya. Anu penting guyubna, sarendek saigel ngariksa basa Sunda. Pamirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pindangan warta Darupalah TV dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Mugia janten nanyapanan kanggo orang sadaya. Ngawakilan ais pangampi Darupalah TV, sim kuring pun Hilman Juliawan, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.